Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat anu mungaran nyaeta surat Ar-Ra'd, tegasna hartosna surat gugur atawa petir atawa guru geludug sami bae. Eta diturunkeunana surat Ar-Ra'd teh di kota Makkah sateu acan Rasulullah hijrah ka Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani ari sifat Allah teh anu maha welas. Ar-Rahimi sareng anu maha asih. Jadi welasna Allah mapari nikmat ka sadaya makhluk di dunia termasuk kafir Islam sasatuan sadayana. Ar-Rahimi mah manu mamari anu welasna asih teh maparina nikmatna di akhirat kanggo umat muslim bungkul. Saterasna Alif Lam Mim Ra. Ari itu alif lam mim ra angin Allah nu uninga kana makna na ieu ayat. Margi ieu kasebatna ayat mutasabihat. Saterasna nu ka dieu mah ieu ayatna teh ayat muhkamat. Lajeng tilka ari itu Quran anu keur ku urang dibaca ieu eta teh ayatu tersusun ayat-ayat anu rapih anu jelas redaksina jelas maknana tersusun rapih di mana Alkitabi dina hiji kitab tegasna nu disebut Al-Qur'an ieu nu keur diaos. Saterasna waladzi jeung anu uzila diturunkeun ieu Al-Qur'an ilaika ka anjeun Muhammad ngalangkungan wahyu ka malaikat Jibril mir rabbika ti pangeran anjeun al-haqqu anu maha bener eta Allah teh nurunkeun ayat Al-Qur'an kalayan bener nu nampina oge bener malaikat ni bener sadayana jelas ieu Quran teh kanggo pituduh kanggo rahmat pikeun sadayana umat muslimin anu aya di tatar dunia ieu. Walakina jeung tatapina aksaron nasi kalolobahanana jalma-jalma la yu'minuna teu ariman armung iman sabab kunaon mung iman kahiji Quran teh pan eta teh seueur larangan kadua seueur parentah. Jadi larangan anak teh anu memang dipikaresep. Contohna zina, judi, riba, hura-hura eta teh nu dipikaresep sadayana ge dilarang. Sareng parentah Allah teh padahal mah teu berat tibang salat 5 waktu da berat initna ge. Mending keneh init macul daripada salat mah. Ta eta teh imanna teh nyata teu iman, alit iman. Dina ayana ge dhaif. Saterasna Allahu jeung ari itu Gusti Allah allazi anu rafa'a geus ngangkatkeun Allah ka luhur naon as-samawati kana pirang-pirang langit anu 7 lapis. Jadi naungan dunia bigairil amadin tanpa tihang tarawunaha anjeun ningali hak kana eta kekawasan Allah kudu tafakur urang teh. Sumastawa tuluy berkuasa Allah alal arsy dina aras. Wasakhara samsa jeung dijinakeun dilindeukeun ku Allah as-samsa eta panon poe anu kacida panas jeung badagna. Wal qamara jeung bulan dilindeukeun kumaha kullu yajri saban-saban sadayana oge yajri beredar bulan bintang matahari li ajali musamma tepi ka waktu anu geus ditangtukeun ku Allah. Saur Allah eureun liren geus kieu mah eureun sadayana ge waktosna. Wengi beurang sadayana ge ditangtukeun ku Allah. Yudabbiru Allah ngurus ngatur amro kana saban-saban urusan rezeki, urusan umur ti mimiti tata surya nupang agungna tepi ka molekul atawa makhluk anu ayana kulit jelema nupang leutikna tongo tontona
eta sadayana ge dirizkian ku Allah, diurus atur nyawana ku Allah. Yufasilu Allah ngajelaskeun al ayati dina ayat-ayat Quran la'allakum supaya anjeun kabeh biliqai kana bakal aya pertemuan rabbikum sareng pangeran anjeun engke di poe akhirat tu kinun anjeun ngayakinkeun kana bakal datangna pertemuan atau hisaban di Allah. Tah jadi urang teh ku maca atau ku ngaos Quran ieu supaya urang yakin bakal aya pertemuan, bakal aya hisaban ti Allah dina poe akhirat. Tah kitu mudah-mudahan aya manfaatna dina dinten ieu, dina dinten dinten naon ieu teh? Rebo dan dinten Kemis. Mudah-mudahan urang patepang deui dina dinten enjing insyaallah kalayan bari sadayana sararehat panjang yuswa aya dina panang tayungan Allah. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.